Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi yang pagi di kelas 4 salam rencana Abdi. Abdi disuruh pakai kerjakan tugas bahasa Sunda yang tugas bahasa Sunda. Tradisi Indonesia lalaunan tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun perkenalkeun nepangkeun nami abdi Andrian Ripaldi salaku anu macakeun biantara sareng rencangan abdi anu ngadamel naskah Najwa Nurul Aulia ti kelas 11 IPA 3. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala, atur nuhun kana rahmat sareng karunia nu urang aya dina kasehatan. Shalawat sinareng salam mugia dipanjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna sareng urang sadaya salaku umatna. Rerencangan anu kusim kuring dipikareus sareng guru-guru anu kusim kuring dipikahormat, kasumpingan simkuring di dieu pikeun ngadugikeun biantara ngagunaan tradisi-tradisi anu aya di Indonesia anu mulai luntur. Indonesia mangrupa nagara anu miboga loba tradisi jeung budaya anu unik oge. Kaindahan alamna anu jadi daya tarik pikeun wisatawan datang ka Indonesia. Contona batik. Batik nyaeta kain tradisional Indonesia anu didamel dina rupa-rupa. Contona kana baju. Baju batik sorangan dikenal di sagala rupa negara, tapi kiwari batik geus teu loba dipake sarta dianggap kolot pisan. Utamana ayeuna geus loba pangaruh budaya asing anu asup ka Indonesia sehingga budaya di Indonesia luntur. Lantaran pangaruh budaya asing, kabiasaan resep sanajan ngagunakeun kabudayaan negara batur bisa nimbulkeun rasa kareueus ka bangsa sorangan. Contona masyarakat leuwih resep ngagunakeun produk buatan negara sejen dibandingkeun jeung produk budaya Indonesia. Kabudayaan Indonesia tea lawan-lawan luntur sabab ayana urang Indonesia loba ngagunakeun barang-barang buatan urang asing anu leuwih trendy. Nah kieu riung mudah-mudahan tiasa ngingetan urang sadaya pikeun nambah mikaresep kana budaya sorangan nu mana ayeuna mulai dipopoho kabudayaan hiji bangsa nyicingan dina hate jeung jiwa masyarakatna. Rupina sakitu nu kapisanggem neda hapunten kasadayana bilih dina cariosan SIM abdi anu nembe didugikeun seueur kakirangana. Mugi ieu biantara ti abdi tiasa mangpaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.